diburu-buru geus aya surat adan. Aya suara adan kudu asar alhamdulillah. Terus kemana? Ere ka buru-buru ka masjid berjamaah ayeuna geus asar. Tas di kebon. Tas naon ti kebon? Tas ngilik-ngilik biasa we tatanen. Oh, pan boga kebon gedang. Urang gerek nanya ngan bubuahan ieu teh. Abi mah boga gedang ayeuna geus arasak. Geus loba? Aya 2. 2 kintalan. Aya 2. Oh, loba atuh sakitu. Didinya butuh gedang. Aja urang butuh. Didinya butuh gedang, urang mah butuh duit ya wayahna. Wayahna butuh duit. Jadi rek dijual. Arek ngan urang mah bisa ngalah. Lamun aka ciri asak itu kabeh. Engkop ala. Atuh masalah ngalah mah kan sok biasana kudu meuli ngalah. 200 ribuan. Teu mawa duit cum 200 cek didinya 2 kintal, cek didinya 2 kintal. Teu mawa duit 200. Urang mah itu aya 2. Lamun ayo urang mawa duit ge yang ukur 50.000 heula jang beli udud tuh. Berarti kurang sabaraha? Butuhna sabaraha? 200. 150 deui mah deui. Engke we ka imah ka urang. Ieu urang da urang butuh duit didinya butuh gedang. Jadi gedangna belah ditu tuh. Tuh aya tuh kaciri aya. Nah kari di ala mun geus mantek mah dengan aya nu geus mantek mah 2. Ayeuna rek ka mana sugan barengan rek mulang terus ka masjid rek asar heula. Ya nuhun. Heula dipanjer heula. Kari 150 deh hutang di dinya. Beras-beras mangke gade geus mupu urang. Kitu. Ulah baka. Rajik pupu. Ulah baka duit heula gedang acan berarti ge maneh mangadeoh ka urang. Wajib. Tuh, belah ditu tuh. Tuh belah ditu tuh tuh kan itu nempona nya. Jong atuh. Kade, nah bisi butuh di mangke geus urang geus ngilikan mah ka imah we nya. Urang ngilikan tangga gedangna. Mana si tangkal gedangna si Karsum teh. Iya kitu ngan satang. Nah ngan satangkal ieu teh gedang teh. Mana deui dawuh di tangkal ieu teh. Aya si Karsum. Nyebut kenana aya 2 kintal lain 2 kintal pengen mana nyebut 2 sikin masakna ge meureun. Ieu mah perlu dibenerkeun deui si Darsum rek ngadeoh di wae ieu. Moal deui kalau ke si Darsum aing mah. Da eueuh deui tangka gedang. Aing mah duit geus mubah deui 50. Ieu mah kudu dibenerkeun ka imana heula lah. Rek dipuguhkeun heula. Enak.